Ieu teh gorengan naon wae? Bun. Bon, ieu gorengan suuk tah. Aya sorabina teh, Bun? Henteu, gorengan bumbu ayeuna mah. Puasa. Ye, ari sorabi jeung nu kieu mah teu batal. Lain dahar eta kitu mah. Nah, geus atuh lah meuli dua rupa wae, Bun. Mangga. Tah ieu meureun ieu naon ieu teh? Eta teh Rebon, teri. Tah ieu jeung suuk meureunnan Bun tah. Lebaran ya? Nih. Lah murah 2.500-an. 1.500-an. 2.500-an. Urang ge meuli dua tah. Dua, setik sana tuh, Ben. Nomor Naon tah? Jangan Bun. Kieu Ka mana heula, Ben? hayang kaca heula. Jika tuh. Ongko mau puasa tapi beser euy. Jik. Nah, Udah lah, jik. Ini. Kak, tonton tuh si Pepna. Ya, buat. Nah, dia kurang di bawah kabeh. Ke situ, si Pep lumayan nama. Nya. Duh, Bun aya ka manana? dari itu tuh kan saya bayar. Si Eta? Bayar saja Si Mandayat jeung si Daging. Untuk manana? Girang gitu. Oh, geus karep teuing lah ka kitu mah. Kuwi mah bayar nu dua ya. Orang saya aku dibayar. Ceuk saha? Di sore itu kan kita bayar sekitar. Oh, teuing. Ruk sabaraeun? Itu teh 20.000-an. 20.000-an. Bisa 2.000. Astagfirullahaladzim si goblok. Mising ieu ge mising heuh sodako aing kieu kiting mah aing ditipu goblok. Duh, aing mah kudu bayar ieu mah. Geus we lah. Bae aing teh kieu mah lah. Itu mah hajat ngurus aing mah kieu teh. Engke lamun pabagi ngaya tuh aing gabret lah eta mah. Duh, ieu. Ngabuburit terus san batur kemaran anu. Di balok cani para bieu teh. Aduh, aing ngawur wae geura kitu. Ayo, Pran, barang semua ngawur dah ke balong. Pokoknya dakwah di tadi, King. Kaya lah, atuh nyobatin parabna. Masuk. Gua herat udah. Ayo, geng ya. Si bawah itu ya, parabna geng. Hei, lauk ikuti parabna geng. Tak jawab nih balangna wah. Oh, lo laukna mending gitu. Kalau apa nih, Mas? Pokoknya. Tadi gua gitu ya, teu boga duit aing teh mana. Kabarkeun. Malah, yuk turun lah. Oh, ieu balongna ieu. Wah, balong ieu. Tuh, wah lauk mah, wah. Oh, lobaya baradag ge. Jual teh mah itu barang. Erek ku guing. Tuh, gengnya. Lauk ku, aing. Baradag ieu, balong ieu. Waduh, lauk. Kenaon, Bah? Ari kadempona keur naon Mang Dayat ieu? Wah, loba laukna Bah euy. Oh, bae malukna. Edun teuing. Oh, loba lauk mah. Wah, Tah, laukna deuleu Mang Dayat. Tah. Ai butuh mah tah lauk tah. Aduh, ieu mah. Geus pokona mah. atuh meureun we butuh nama Bah euy. Lauk naon we eta Bah? Lauk mah loba ye, ieu teh aya tawes. Aya ikan mas. Tah. Aya nila, anu nila teh disebut cair teh Mang Dayat. Tuh ikan mas kieu nya, baradag. Heeh. Butuh kitu Mang Dayat. Ya atuh meureun we butuh nama teh butuh kumaha duh aing eta. Ngeunah pisan teh geus dede kitu mah euy. Heeh, sok we ari butuh mah Mang Dayat euy lah. Syukur ari butuh mah Mang Dayat. Tah. Sok. He kadiekeun geura parabna. Yuk, wanggilikan ke belah ditu, bari Nam. urang nu marabna. Nam. Ya. Sok kenapa? Dayat wah lauk lah aing. Mal gagal lauk mah. Apa bener Bah euy? Heeh, mal gagal. Tuh. Sok lah. Bener butuh ieu teh. Ye atuh meureun wae butuh nama. Heug ieu teh kumaha ye Mang Dayat ya burit ya euy waktu Ye ya. kumaha pan tadi Tadi kan wadahna. kita digen nawarkeun lauk ka urang lain. Hage kumaha Cara ieu. Mang Dayat butuh lauk, nya butuh atuh urang mah lauk mah. Terus kumaha ku aneh teh dijual ieu teh Mang Dayat. Ih, kapan didinya nanyakeun ge butuh ka aing jeung meuli mah teu boga, Bos. Jadi butuh teh butuh. Butuh hungkul pindahkeun ke kana urang. Astagfirullahaladzim, hari Mang Dayat sugan buru. Wah, di jalma gel.